Sampurasun wilujeng enjing dulur sadayana diadanget ieu sim kuring bade ngabewarakeun rahing ayeuna kalender Sunda teh parantos bulan Badra. Namung sim kuring hilap basa sasi kamari ieu sasi 10 sasi Serawana teu ka-upload gitu, teu ka video ku abi teh jalaran sibuk sim kuringna nya janten teu sempet ngabahas. Tah ieu panginten anu sasi 10 mah sasi Serawana mah nya kantun diuningan wae. Nu antawisna 8 Maret sampai 5 April 2025 tah ieu panginten kantun diuningan nya. Nah, ayeuna mah wang ngageser kana sasi 11 nyaeta sasi Badra. Nah, ayeuna teh parantos kaping sabaraha nya pami Masehina teh ayeuna teh? Kaping 14 April. Nah, 14 April pami dina sasi Badra mah dina kalender Sunda mah ayeuna teh parantos kaping 8 Sukla Paksa. Tah nu wengi kamari mah antos purnama caangnya antos puncakna gitu tah ayeuna bade majeng ka Parapoek gitu tah bade majeng kana Parapoek. Nah, pagesan dina dinten ayeuna teh dinten Soma, dinten Senen kitu nya. Nah, pami numutkeun dina etang-etangan waktu tebar waktu tandurna tah ieu kantun diuningan wae nya. Respati dinten Kemis gitu tah. Kaping 5 Sukla Paksa gitu tah kaping 12 Sukla Paksa jamna sakieu tadina waktu tandurna tah ieu kanggo anu sok ngarebon, anu sok tatani kitu nya. Anu bade ngagunakeun etang-etangan kalender Sunda teh sae pisan gitu margi ieu ku sim kuring parantos dibuktikeun sababaraha kali leres kitu nya sim kuring waktu melak kopi, waktu melak honje kitu nya, waktu melak barang pelak ya pokona mah sae gitu. Nah, ieu oge dina kajadian anu parentingna panginten nya di Tatar Sunda baheula. Aduh, ieu tulisanna rada aralit ya teu kabaca ku sim kuring. Tah kantun diuningaan we nya tah kaping-kapingna gitu. Ieu kamerana kirang jelasnya burem panginten. Kayak hari libur nasionalna, hari penting jeung bersejarahna 20 April hari jadi Kabupaten Bandung, 22 April Kabupaten Sumedang. Tah ieu secara nasionalna gitu. Tar numutkeun dina dawuhna teh ayeuna teh sakaping 8 Sukla Paksa teh nyaeta na dawuh hade gorengna teh tah ieu dawuhna jamna kitu tah. Tah ieu Jaya Semah manggih harja. Tah ieu sae pisan kitu kanggo dinten Senen ayeuna teh. Namun gitu pangintennya hari anu sim kuring siasa ka uningakeun kitu nanging hapuntenna nya hari henteu kabahas sadaya malum ari nuju kieu mah sok kirang naon teh nya ari kirang fokus lah gitu ari henteu seueur anu ditaroskeun mah geuning gitu. Sakedap deui bade majeng ka sasi Asuji. Nah, sasi terakhir di bulan Juni gitu. Sampai kaping 16 Juni ka ditu mah tos memasuki 1862 Saka Sunda gitu. Tahun baru Sunda anu aya ngertakeun bumi lamba di Bandung tah eta tos memasuki tahun hiji tahun baruna gitu upacarana. Sakitu anu kepihatur cag sampurasun rampes.